sok ngahina santri. Sabab santri merupakan benteng negeri, santri merupakan benteng suatu negara. Jikalau di hiji kampung geus aweus santri, nah jagoan kehancuran nu bakal datang. Seperti mang santri, alhamdulillah tinggal santri mah bercahaya karena rasa cahayaan buahna kasebrot lampu nu bogoh malau ngajarawatan tapi santri mah bersinar bener tuh cahaya ilmu memancar dari wajah santri, alhamdulillah. Meskipun santri di zaman ayeuna dipandang sebelah mata, aja yang paling karunya kan santri aja ayang kawewe ditolak halaman paling baheula minang ditolak awewe dari masa ayeuna mah dipandang sebelah mata santri teh aja nepi ka Cikokong jeung Cemimin mangawarangkong Mimin aya naon kom budak mana dipamanakeun di pasantren mit amit naon budak di pasantren kan madesu madesu masa depan suram naon di pasantren kan magelar lagi kurtibang jadi ustad ari ustad teh usaha tara anak deres aduh eta ngeliran ka aing lah keneh tibang kitu ieu geus nu paling patri nu paling nyeri hei budak mah tong di pasantren kan sok boga panyakit matuh budu ini paling nyeri hati kang disebut bodoh. Ada santri mah kitu mangsing ikhlas. Bodoh itu merupakan syarat untuk menjadi seorang kiai. Wasartul kiai tinggal kitab naon lain pohon dia. Wasartul kiai jeung ari syarat jadi kiai eta al budugu. Budu. Wal bisulu jeung bisul wadawa uhuma jeung ari ubar budug jeung bisul busiko digosok dua nana bila jail ahmari kulaja beureum maka hasilna bolelel dari santri geuningan suruh bari ngapakeun teh al kalamu gugutrut kana karang gugutrut kana dada gugutrut kana aduh atuh Kang tong dijelaskeun teuing Kang Masya Allah tapi kan bae mang santri buduk-buduk ge urang mah anugerah ti Allah batur mah hayang ditato teh meuli tanyakeun atuh ka preman hayang ditato teh ku setrum nyeri urang mamang santri tato na anugerah di Allah dengan berbagai corak dina pitis aya batik Solo dina cangkeng gambar Hello Kitty itulah santri alhamdulillah mang santri tong putus asa santri di masa ayeuna adalah ulama di masa yang akan datang wa ma yalil mudofa ya'ti kholafa anhu bil i'robi idza ma hudifa ini santri penggantinya para ulama subhanul yaum rijalul god santri di masa sekarang adalah ulama di masa yang akan alhamdulillah suatu hari nanti santri jadi ulama di dunia bahagia mati pun masuk surga alhamdulillah. Jadi santri harus bangga menjadi seorang santri karena insya Allah santri adalah manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia parat nepi ka akhirat. Mata neng kudu daek ka santri teh. Bejaan. Pan ojo mamung buka minantu santri teh. Datang nu ngalamar ka imah, datang lalaki ka imah pamuda, nu ditanyakeun lain agama tapi ditanyakeun ari ujang damel di mana? Ngaku sia nyengir mikir sebel Kang aing mah dendam teh baula aing ditolak kok bener ojo ka ade panu ditanyakeun ku ojo mah ari ujang damel di mana aing gaji sasasi sabaraha paduli huluan oge
Rumukun denge ojo denge. Coba Kang engek puas anu mah. Pengalaman Kang santri anu baheula ditolak. Udah sarua santri mah kahayang mah sarua kanu geulisnya. Ingin rasa memeluk gunung tapi daya tangan tak sampai. Ya Allah, jadi santri ingat malam Jumat sok pare mah urang nostalgia heula kodong. Malam Jumat depan sok pare geuningan kangnya batur marotiban, batur mamaca yasin aing mah lain apel. Ternyata rek ditarima. Ternyata teu ngorok ka guru paina guru ulah biji lah nyamuan mudahan bakal ditolak. Datang di hate. Pak ini teh maksa uing teh euceu, dukung sileun nepi ka imah anu dipi kahayang. Kitu ting hayang mending tuh. Ngan urang mah uga modal teh modal kasep beda ai kasep pati leutik euceu. Ngan peda geuningan masyaallah ya robbana karim euceu dandanan sayana kangaranang santri teu tanyakeun bucel. Boga samping ku hiji-hijina baheula mah merekna teh Gajah Duduk euceu. Ari Gajah Duduk geuningan minang kadiukan merengkel. Boga pokok ku hiji-hijina bari bodas kancing neungeus opat toko. Beureum 3 pelangi nyekles euceu. Bari minang kapuragan mangsi hidung geuningan. Kopea hideung ku hiji-hijina dan nek beuli teu mampu atuh. Minang 3 jebur ka balong. Otomatis jadi beureum euceu. Maksakeun we euceu. Yakin we ka Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta ujung-ujung euceu ari sia saha. Aduh aing leuleus. Abdi teh santri, ih, hei, maneh santri, reungekeun ku gegeber sia. Budak euceu mah moal didikeun ka santri da moal cukup diparaban ku baris kulhu. Eta euceu simkuring langsung ngabagegel hatena langsa luar biasa euceu ceuri. Aing balik ka kobong balik euceu nalangsa bebe ja ka guru dawa di panglumpatan iwati ka guru. Assalamualaikum. Ari maneh kunaon ceuri? Ampura. Kunaon euceu hampura. Ampura akan tadi abdi teu ngiluan yasinan. Kumaha kitu? Kawewe ieu teh ditaliman teu ditolak pasti. Kana kali puas aing ku guru euceu. Apakah tong gitu abdi teh dendam ya teh santri diinjak-injak harga dirinya. Eta cek guru mere semangat geus iseureun ayeuna maneh tong dicil ini ka kobong cicing saminggu bari puasa baca ya katipu. Ayeuna ulang teh guru teh minta stres minta helm kan. Ngan uing ngayakin ka guru lah imah doa guru euceu saminggu ayeuna baca ya katipu. Di kobong ya katipu, ya katipu, ya katipu, ya katipu, hayo tapi masya Allah ya Rabbana kali berkah tuh anu jadi guru ya katipu dijabah. Akhirnya banyak orang yang tertipu. Jadi kiai ayeuna teh oge jigana coba panitia katipu nyangkana teh ustad we beureun ka uing teh eta berkah ya katipu. Maka Kang Santri sok baca we ya katipu aja. Eta euceu ditakdirkeun ku Gusti Allah simkuring ceramah euceu di hiji tempat anu mana eta tempat teh baheula geuningan nu pernah nolak uing. Wah ieu ajang balas dendam euceu. Eta simkuring keur ceramah euceu eta indungna nu baheula nolak uing teh molohok cara euceu kitu tah. Ditelek-telek beureunan eta teh jiga nu baheula kucel teh. Tapi ayeuna mah asa kase. Nyamonto, nyamake sorban, di enak. Ari barang simkuring turut-turut tina panggung panghulaana nyuruntul. Kan uing didinya jual mah. Sorry, langsung nyamperkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari euceu saha? Nyawa teh mah sayang kumaha mah euceu. Lain ya teh kapungkur kantos ka minggu teh duh ka cing teh beuluna mah ibu salah ketempoan leres asa ieu ya diakue ku sim murid teh leres ya abdi nu kapungkur teh aya naon atuh euceu lain aya mah cenah Kang ajengan Pak Kiai mangga aya mah si nyai teh bade didamel anu katilu oge alah Mang Santi beunang ku ya katipu. Apakah saya terima? Sorry. Kalakah ngalagu ing hareupeun manana. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang leweh manahanana. Matakan euceu mi HP tong sok ngahina santri. Sabab santri merupakan benteng negeri. Santri merupakan benteng suatu negara. Jikalau di hiji kampung geus eueuh santri nah dakwah
atuh ku aing pangunangkeun. Kata sieun mah haruh. Aing teh kemelaan santri ieu teh, tapi hare-hare. Masya Allah ya Rabbana Karim. Jadi santri adalah makhluk yang sangat luar biasa. Santri makhluk langka. Hidup santri hidup. Siap santri bela ulama siap. Siap santri bela negara siap. Siap santri bela dzurriyyahnya Rasulullah siap. Takbir. Meskipun kita bodoh. Nah iya calon-calon tukang adan. Calon supir masjid. Ieu teh euceuk sabab hiji lembur moal maju, hiji lembur bakal teu nakubalahi jikalau geus eueusan teuing. Alhamdulillah. Maka kurang doakeun masing janten ulama-ulama Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ulah sok ku aki-aki.